Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faya ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah al-hadis sadaqallahul azim. Sabada nyanggakeun kahormatan urang sadaya, buktosna kahormatan urang sadaya, buktosna kahormatan Islam. Langkung tipayun hayu urang manjatkeun puji kali puja kadat Maha Kawasa anu mana mantena nakdirkeun ka urang sadaya kumpul ngariung dina ieu makom merbayaksa kalawan pamudah-mudahan urang sadaya aya dina rahmat magfirah mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tilap sholawat kali salamna mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya, buktosna habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina, ka sahabatna, oge ka jami-jami anu tumut ka mantena. Kalebet urang sadaya muga jadi umatna, malahan kalebet umat nu bakal menang syafaat anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sadayana nu kudu simkuring dipihormat, langkung tipayun ngahaturkeun nuhun ka pangatur waktu penata acara anu mana mantena masihan kasempatan kasimpuring ngiring sumbangan dipayunan para hadirin sadaya kalawan pamudah-mudahan ieu waktos ayaman pangatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ngahaturkeun nuhun ka ta pemerintah di atasan dugi ka bawahan anu moal disebatan hiji-hijina insyaallah aranjeunna moal kirang kahormatan kalawan pamudah-mudahan aranjeunna dijantenkeun tap anu peretangan amanah sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ka para kiai, para ulama, para juama anu kempel dina ieu makom moal disebatan hiji-hijina timanana insyaallah moal kirang kahormatan kalawan mudah-mudahan aranjeunna dipaparinan istiqomah panjang yuswa barokah sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sadayana insyaallah disimkuring di tok panten janten pambagea ieu sarengan panampian sanes henteu benten deui mung pambagea wungkul. Insyaallah anu bagian nampi aya painten jalmina anu bakal nampina insyaallah. Kalawan pamudah-mudahan nya disimkuring kasadayana terutama ka anu sumping nya boh ti pihak pamegel ti pihak istri harin sadayana ti asmana sohibul hajat dieu hiji muda sihapuntenna tina sanes sambutan anu kirang titi duduga peryogana istilahna dina tempat sakieu uktosna boh dina tuangan sakitu anu ayana kalawan ulah kirang sihapuntenna kasadayana nu hadir ayeuna kumaha kituna bade ngahapunten. Alhamdulillah pamudah-mudahan kalawan ngaduhunkeun kana rojongan doa ti sadayana laksana ieu akad nikah pamudah-mudahan pidua ti sadayana diijabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menuju ieu murangkalih rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sadayana kalawan nya simkuring keluargana pangintennya rakana ieu pun saderek jaja nya hadirin sadayana
saya hari sadaya terutama kamu rumang kali diakadkeun nyamung tiasa ngaduakeun secara dohiriyah ngan insyaallah batiniyah hari sadayana muga-muga aranjeun sarerea sing kuat nya hari sadayana dina ngamah rumah tangga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malahan yuk doakeun nya ieu murang kalih dua-duanana sing jadi rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu hari sadayana panginten hiji ngahaturkeun nuhun, hadua nyangakeun anu aya mah panginten boh tuangan boh sesepun pami aya gitu eta mah nyangakeun ulah kirang siapuntenna. Sakitu hari sadayana billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gaturkeun nuhun kanggo kersana Bapak Ustadz Solehin anu parantos ngadugikeun pangbagian. Bapak Ibu para tatamu nu sami hadir hormatan simkuring. Bawi raos emuten pribados. Pamali mun dilami-lami tekedah dilila-lila. Nu dianti ditetadi, nu didadago tibareto ayeuna parantos nyampak. Sok sanaos sami surti, sami kuning ngamaksana, namung tecekap ku tekad hukum. Kedah dibejer biaskeun kembang bolet nu tetela. Bukituna sumaga geura wakcakeun masing balaka kanggo sepuh atarapi nu disepuhkeun ti pihak panganten pamageun kanggo ngadugikeun pamaksadanana. Kajenna waktu sinareng tempat di hatorangan.